Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi pamiarsa sadayana. Tepang deui sareng simkuring Novianti dina Warta Sunda. Minangka salah sahiji kapadulian kana kabudayaan Sunda, utamana tina kasenian Sunda, Universitas Pajajaran Unpad ngayakeun pagelaran Gending Karesmen nu judulna Sikabayan, hasil produksi Pusat Kabudayaan Unpad di Nararaga Milangkala ke-68. Kasenian tradisional ieu dipihareup bisa mere pangawruh pikeun masyarakat, khususna dina leuwih mikawanoh kana ragam basa Sunda di kalangan nonoman Sunda. Ayeuna geus kasambung jeung salah sahiji wartawan anu aya di lokasi pagelaran Gending Karesmen dilaksanakeun. Mangga wae urang sakseni laporan wartawan di lokasi. Hatur nuhun ka panata acara kana waktuna. Nah, ayeuna mah simkuring parantos aya di gedung Geraha Sanusi Harjadinata. Perenahna aya di kampus Unpad di Pati Ukur, Bandung. Anu mana ieu tempat teh jadi tempat dilaksanakeunna pagelaran Gending Karesmen Sikabayan. Saperti anu geus kauninga, yen Gending Karesmen teh nyaeta salah sahiji pintonan kasenian khususna dina widang drama anu aya di tatar Sunda. Gending Karesmen kaasup salah sahiji drama anu geus kawilang langka dipikawanoh ku masyarakat, khususna masyarakat Sunda eta sorangan. Kukituna dina Raraga Milangkala Unpad nu ka-68 tur diauban ku Yayasan Cangkurileung Mang Koko ngayakeun hiji pagelaran Gending Karesmen anu judulna Sikabayan. Ieu pagelaran diproduseran ku Ganjar Kurnia tur disutradaraan ku Koswar Nika. Anu merankeun Kabayan aya Sony Riza jeung ambu Kabayan Elis Rosliani. Nah, pamirsa, ayeuna abdi parantos sareng aktor anu aya di Gending Karesmen Sikabayan. Mangga teteh tiasa wanohkeun heula pangintennya. Namina saha sareng berperan sebagai naon? Pangkeun wastapun Irna Mustikawati. Abdi di dieu di Gending Karesmen ieu berperan sebagai Lanjang, Nyi Lanjang. Pangkeun wastapun Melani Novianti. Alasan abdi berperan sebagai tetangga usilan. Rasana ieu teh pengalaman anu paling berharganya kumargi Gending Karesmen ieu teh tos 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun teu dipintonkeun karya Mang Koko Koswara anu fenomenal pada masanya. Terus abi ayeuna jadi bagian dari drama Gending Karesmen ieu sesuatu anu membanggakan gitu. Pamiti abdi nya leres nyaeta ieu teh pengalaman anu berharga bisa kangge terutama kangge ka abdi nya karena ieu hiji hal anu kalintang saenap yang kangge abdi pertama kalina tiasa gabung sareng Gending Karesmen Sikabayan ieu. Ieu ka payuna lanjut. Ya, 2 bulannya ada ya? 2 bulan. 2 bulan, tapi anu intens nama kurang lebih satu mingguan lebih ya. Mari kan dia teh karena prosesna direkam heula, jadi ngutamikeun heula rekaman suara, baru di minggu-minggu di bulan-bulan kamari awal kita udah langsung ke blocking dan acting gitu. Jadi yang paling intens seminggu. anu ti abi pribadi mah kahiji naonnya ieu teh nya kaleresan nuju musimna nuju teu naonnya teu puguh kitunya, kadang hujan kadang panas. Anu jadi penghambat mah nyata karena siklus anu teu menentu jadi mempengaruhi penyakit naonnya ketahanan kesehatan tubuh gitu. Janten ayeuna teh banyak terhambat
sempat ku penyakit-penyakit anu nyerang kita semua, rata-rata semua aktor pada sakit gitu, tapi selebihnya tidak ada penghalang karena sudah diberitahu atau dijejehkeun ku guru-guru kita, Pak Pisoni, Bu Ida, banyak ada sutradara juga yang ngarahin gitu. Sama kata juga. Kami abdi mah hahalangna kedah latihan ekstra margi jantung pemeran tatangga usilan mah nya benten sareng pribadi abdi anu memang introvert kedah ekstra latihan. Harapan abi tangtosna hoyong kebudayaan Sunda, musik tradisional Sunda semakin jaya, semakin digandrungi oleh kaum-kaum muda, Gen Z dan sebagainya, karena pamit ku urang mah kusaha deui kitu tah. Eta teh sanes heureuy kalimat eta teh, tapi emang bener-bener ya emang kusaha deui gitu. Gitu. Teteh aya tambahan? Hiji abdi mah mugia kabudayaan Sunda teh langkung nanjeur. Mun rupina cekap sakitu teteh hatur nuhun parantos kersa diwawancara tiasa dadah-dadah. Perkenalkan, nama aku Andika dari Sekolah SMK 10 Bandung, jurusan Karawitan. Tentunya sangat seru, sangat megah dengan ya banyak penonton, dan saya mengapresiasi kepada guru saya karena sangat bagus. Terima kasih. Ya. Wastapun Hamdah Hafidah, kawit di jurusan pendidikan musik. Part anu paling terfavorit paling terfavorit dina pagelaran kabayan ieu nyaeta waktos kabayan sareng ambu kabayan gunterang teras ambu kabayan teh dugi ka gugulitikan eta terfavorit best part eta. Atas bagian Hatur nuhun. Tah, pagelaran gending karesmen si kabayan parantos rengse dipidangkeun. Ukituna mangga diwangsulkeun deui ka studio. Pamirsa sadaya, wawaran tadi jadi warta pamungkas dina poe ieu. Simkuring Novianti ngawakilan sadaya tim ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.